jadi tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Yo, teh. Kieu abi teh nanya. Kapan teh enang geus teu boga salaki? Ari eteh sabenerna cicing teh di mana ieu? Rek di dieu atawa rek anger di genere atau rek di mana? Lamun di dieu meureun ku abi teh dibenerkeun. Meureun urang nyieun KTP da kudu aya surat pindah kumaha? Pak teh KTP-na can puguh. Kakana meureun ditu jadi ku abi teh dibenerkeun. Bari jeung teuing kumaha hese anu KTP-na kumaha atuh nya KTP. Ya, Nyai. Oh, lain naon euceut teh lamun di dieu teh Nyai geus aya di dieu mah. Nya urang rek ririungan bae. Dari ditu imah goreng-goreng ge aya meureun euceut teh. An heueuh da ari KTP mah panu meureun anu kudu dibenerkeun atuh da geus dumuk mah nya euceut. Warga genere kudu kudu KTP-na TP ieu mah Sumedang mah kitu nya. Sampe da euceut teh da heuh bingung sabenerna mah Nyai euceut teh. Bingung kunaon atuh? Bingung teh kieu euceut teh. Di dieu ninggalkeun Nyai karunya pan ieu warung sering ditinggalkeun meureun lamun euceut eueuh Nyai rek usaha ieu. Heeh, nu matak cek abi kitu. Geus euceut teh pindah ka dieu lah. Urang euceut urang nyieun KTP di dieu. Domisili di dieu kitu tah sugan we aya nu heueuh urang teh tanya we nya ka saha. Saha Ari ditu euceut jeung saha da enang abi meremeh tenang di dieu. Meh abi sakalian ka Bandung tah kada meureun budak teh pasok nelpon ieu mun aya ya mah aya pesenan deui mah. Waalaikumsalam. Hai sister. Ye, ka mana we? Aya we. Cak, dari si bapak teh? Gitu we gini. Kala-kala ngobrol ke naon eta sarami. Lain. Yo, kieu euceut teh nya. Apaan ya lanceuk euceut? Nya. Oh, pan digenere aya mah geus pan geus teu boga salaki. Aduh. Paham nih sok dibejakeun teh Diumumkeun nya. Aduh. Kumaha jadi kumaha teh? Hayang eta yang tadi nama euceut teh geus di dieu pindah. Tah, hayang nyieun KTP meureun etana tapi meh harese. Gampang ayeuna mah pabrik hese euceut. Gampang ya. Gampang. Ai kitu ujang bisa kitu. Ya bisa naon sih anu teu bisa. Bener kitu. Ayeuna mah sagala ge gampang. Nu penting mah urusan gampang lancar. Tah Mending kumaha? Geus we kasih ujang bae kitu Tah mah. geuningan. Ai teh persyaratanana naon nu kitu. Persyaratannya tak sadiakeun we. Tah anu rek diieukeun anak euceut naon, hayang KTP, kartu keluarga atau surat pindah naon. Sok ka ieukeun. Kartu keluarga bisa kitu. Bisa. Euceut can pabrik boga. hese pokona mah. Bener ya. Bener. Euceut can boga kakak si akang mah kitu balik deh geuningan. Kusaha diuruskeun anak. Teuing si akang teh minta ti kasa da tepi ka ena ge can aya kartu lain keluarga ujang. teh. Iya, tenang. Bener, ceu geuning. Ujang. Engke heula tong gampang nitahnya KTP da kudu puguh heula hargana sabaraha euceut teh mending mun boga duit. Murah. Naon da gratis cenah nya. Oh. Gratis mah gratis tapi ayeuna mah sagala rupa oge kudu aya. Kang Tuh. Cing lain sabaraha. mah ongkos, ieu mah ongkos. Heeh, sabaraha cing ujang ame euceut puguh jadi boga identitas Puguh pikiran nana mah ceu. Nan ieu karunya geuningan adi teh nyaaheun. Kalau orang hitung heula nya. Asik cing. Nah, mun dihitung na barupana kitu. Nya loba rupana ceuk. Daerah mah sagala sesuatu kudu dihitung. Si ujang mah sok kitu. Lamun teh dihitung ke urang kajeblawas. Yo, cuma minta tulung we atuh hayang nyaho ulah sabaraha eueuh cenah gitu. Pan ieu. Heeh, Ku ieu Cicing tulungan, sok cicing hayang heula. heula hitung sing bener. Cukup 500.000. Hah, astagfirullahalazim. Cukup atuh ceuk daripada eueuh ayeuna ngingkig ka ditu, ngingkig ka dieu, ngingkig ka ditu, ngingkig ka ditu. Mana nyai persyaratan? Can waktuna. Mahal tuh. Ayeuna eueuh irit ka tempat anu ongkos sak ieu sok ditungkeun ku eueuh. Lamun eueuh dagang. Dieu, eueuh dagang mereka anu ditinggalkeun warung ke heula ceuk. Teh heula, cicing Diterangkeun salah. Bener bener. Ninggalkeun keluarga, ninggalkeun salaki teu dibere dahar, warung ditinggalkeun pan rugi. Oh, bener begitu namanya. Jadi kudu aya sabaraha? Kan wae 500 ka eueuh Atuh mah ieu boga duit nah da atuh abi mah teu boga duit teh. Ya, boga pedayan saeutik kan 100 kan bae DP heula nya jang DP heula bisa meureun nya jang. Asa DP juga rek main musik wae teh. Ari ujang atuh engke gampang da eueuh oge boga usahaeun mah apan itu pare di sawah loba kene. Terus Tenang rek wae. kumahakeun ceuk. Nya ieu mah 100 bae heula engke gampang geus 100 mah kok geus datang mah KTP na lah tenangnya. Bener ya teh bener bisa Bang yang urut 2-3 poe oge atuh ceuk. Keundak made bupati. Berarti
kepala desa, Heeh. kecamatan, camat, Hah? bupati, saha eta teh atuh. Saha tuh eta babu kitu Ujang? Eta bupati. Heeh. Nya bupati mah bupati. Halus berarti budak teh itu nya Camat teh camat angan. Heeh, benar. Heeh. Satu nih Ujang. Kades kades angan. Ya Pokona kade. mah eceun mah nyaho beres. Heeh, benar. Sok mah ece mah Ya. percaya ka Ujangnya. Eceun mah duduk manis, Heeh. urus rumah tangga, urus dagang daripada capek-capek ayeuna. Oh, Ngiki bener. ka ditu. Heeh. Can waktu leungeun apa? Heeh. Ka mana jalurna? Ece mah makaring belah-belah. Nya, can ongkos teh kudu dangdan geus sabarahaeun. Oh, mending oh, Dangdang dilipen di sifat. Sabarahaeun eta. oh, mending kitu. Mending ka ieu. Oh, itu dari tas si Akang. Pokona kieu. Heeh. Eceun mah tenang usaha. Heeh. Ngurus imah KTP mah 2 kilo poe pokona malah Kade Ujangnya ulah Ya, kade. bohong. ya ieu tenang. Ya Ujang, tak ieu persyaratanana meureun ieu Ya. persyaratan ece nya. Jadi Tak ieu duit tapi karek 100 DP na ya. kade jeung kayak beres kudu aya ieu. Keun bae tenang ece mah dapan boga adi itu. Oh, kalau Kudu Ece namanya dia. 1 juta KTP, Waduh. kartu keluarga. Terus naon deui jadi teh? Surat pindah 1,5 juta. Di diskon jadi 500 kudu. Atuh bager teh Ujang. Makana Keun cuma- bae engke di pokona mah ditamahan oge tadina 500 ge ku aya asal tadi teh ulah lila teh nya. Siap. Pokona ece na bisi kapten boga salaki. Da boga salaki. Ya kapan kudu aya KTP boga salaki. Nya nya. Oh, dasar yo meni boga lancok teh meni. Atuh dah Karek ge sabaraha bulan, ampun yang ya mah. lila-lila teh tadi dia ngabantuan wae nyai dari Kades ya. Abi Allah si Akang di horoyan, ieu mah ada lenger boga Ada lancok. lenge. Oh, Aduh. hanya geuna atuh nyabak saeutik tuh pan kitu wae. Mun abi nyabak seeutik meunah. Papai darana. Rana. Astagfirullahaladzim. Ya, Ujang, bener kade tanya. Kayak mah sawareh deui meureunnan ku Ece eta teh mun geus boga si ieu. Pokona mah eceun mah tenang. Oh, Nyaho aya we lah. heeh. geus apa 2 kilo poe oge lah pokona malah keun ka ieu ayeuna mah. Ieu rek ka ditu heula. Oh, Amun jeung buru-buru beres. heeh kade Jadi- jajangnya heeh Ece mah nyantai we. Sok dagang usaha ngana deui mentah lah hijinya. Yeay. Cok, ayo assalamualaikum. Jangan nyokot tame dagangan itu bayar di. keun bae pan manehna mah jeung camat jeung sagala Yo, rupa tenang Ece ukra. Bener eta teh. Bener eta teh bakal bener kitu nyeun tapi raku eta budak jeung camat jeung sagala rupa Orang aparat bener pamarentah. eta nyeun kata ieu kakak. Pacan buka kakak abi. Oh nya engke geus ece heula Oh. gampang. Waalaikumsalam. Si Akang tuh. Aya Akang geus di mana atuh meni we. Eta ulin eta di pesona ribut eta peda aya naon ieu teh Naon? aya mobil anyar alus keliling eta di disduk tasip Dek Disduk. geus semangat itu ngikeun ge eta ti Dek mere bantuan lain ka urang. lain nguruskeun keterangan terus naon ieu terus biasa biasa Ye, bieu teh pogo ece teh pan ieu teh si Nyai teh ngomong wae cenah rek di mana cicing. Abi turun cenah eta. aya adi mah meureunnya Heeh. rek budak mencicing-cicing di dieu pan di ditu KTP can boga win Heeh. di dieu can boga kan pan kuliah surat pindah heula merek di dieu lamun rek di ditu dijadikeun KTP meh puguh Heeh. Eta ece teh bieu teh entas nyieun nitah ka budak Mang Oh, lain Encus. Akang eta bener si eta anak. Seseniu Heeh bisa eta nyeun KTP, dek nyeun KTP kakak cenah. Betul kayak gaulna mah heuh sok ka desa sok naon si eta. Tapi da cek beja mah si eta baru KTP nu teu kawin wae dipangieun surat kawin bisa bener. geuningan. Heuh cek beja. Oh kan bieu teh mental 500.000. Oh tuh Alah si nurus tunyung gede teuing. karek diparek panjer 100.000 teh Nyeun naon wae. Nyeun kakak jeung KTP jeung surat pindah hayang nama Ati 1,5 lo. juta heeh. Sajuta satengah. Cing teh da ucut teh teu boga duit, cing lacek ucut karek boga sakitu. Eta teh ya daukeun kabeh gratis di itu nama tapi da heuh barengan ku diongkosan Ye, eta oh, bae lah. ketang karunya. Itu nguruhkeun. Oh, Kade. Aduh, Niatna mun assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh, capek ya. Da Asa mah beuki gagah wae. Alhamdulillah, guguhan. sok kasamaran we yang nyebut we si emas eta. Oh, kasih ieu tuh ieu mah wacan kuwu. Mau gagah ieu mah. Kade ayeuna mah loba duit. Ieu teh. Proyek. Oh, Proyek jeung Pak Haji Umuh. Persib Coban proyek. we ojo teh didorong we ieu dagangan. Nah, itu Pak Haji Umuh teh kebenaran ya. Percayalah kasih kuring luluguan ada mal proyek ke pabrik kosmetik Walah, di daerah Maronge. kosmetik. Heeh. Oleh alus jeung baroge dinya. Oh, Maronge. Cocok pisan pan baroge tempat pelet. Bener. Nyambung ya. Nyamung bisa alus pisan. Ah, gitu aya sawah 7 hektar nya kadina ada dijieun pabrik gitu. Ngagunakeun ieu pemberdayakan masyarakat di dinya. Nu digawena ge dah.
Urangnya karakterna aduh halus pisan teh karakterna maronge. Ada sama ronge dirinya Ngagabe. Urang digawe tuh Akang bae abi mau digawe di dinya. Cici. Mana ngarep we digawe. Geus aya ajanganana. Ajanganana Ieu mah berenang dagang. Nu itu mah digawe kitu. Lain. Di teu kadege hawar-hawar. Masalah naon KTP? Nah, dia yang KTP cuman PHP itu. Ya syukur lah memang gitu dah orang ayeuna cicing di lembur sorangan tuh KTP-nya. Nya. Di zaman kiwari mah nya gitu nganyak gitu. Ieu teh ngawanti-wanti teh kudu naon gitu kudu apik. Nah aku mah kitu Pak. Kapan ayeuna mah geus pamarentah geus ngagampangkeun segala rupana atuh. Nya. Oh, gampang. Gampangkeun kumaha? Apan lamun urang ngarti kana IT pan aya sila sidakepnya program ti Sila-sila ke dinas kependudukan teh. dinas pendudukan. Jadi urang teu kudu hese-hese lamun teh manguruskeun KTP-nya. Tinggal datanglah ka ditu kudu kumaha jadi ulah ngaliwatan batur deui, urang kudu ngongkosan, kudu itu kudu ieu. Ari itu tadi kas sejang budak yang encus kumaha eta? Mayarna Minta teh 500.000. Kumaha tuh? Nya keun baheula mudah-mudahan we atuh nya. Heeh. Ngan sebenarnya ta eta nu jadi naon jadi weh. Jenderal. Alhamdulillah nu lulus kieu ya. Aduh, lulus kieu Mang Jenderal. Sekali sana Kumaha ya. da Mang Juragan? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Jadi kita tah balik ka deui nya. Masalah tah mah geus aya. Disduk nu ngurus ke biraku tangke urang lamun teu ngarti tinggal datang ke kantor atuh da ulah tabu datang ke kantor teh atuh. Kapan ayeuna mah komo di sebenarnya mah ada ieu tah kubal teh aya MPP-nya ya nama pan. Moal Pelayanan bersama tadi itu di alun-alunnya. Alun Sumedang. Datanglah kadinya gitu dah. Ngajedag seetik mah atuh lamun urang teu ngarti kana IT. Nya. Mengerti kana IT mah tinggal dibuka teh program. Perizinan naon ge bisa tinu. Barudak pan tinu HP ge bisa geuningan. Tah sila sidakep kumaha gitu. Pak Ahmad Gusnadi kepala dinas pendudukan. Pendudukan. Apa nih teh atuh ahli nu kitu nya. Nya kembali teh. Terus deui heuh tah. Nah ieu teh ngulang wae. Heeh, ieu teh ngemeng-ngemeng naon dia? Tah ngemeng-ngemeng. Anggur geus ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong masalah naon ieu? Masalah nyieun Pendudukan KTP. KTP tinggal tuh harus. Jadi aya anu lila geuning nya padahal lamun kurang ngarti mah kadi itu datang. Da itu ge atuh mengajelaskeun. Gratis nya? Gratis. Heeh, kuring teh ieu teh. Nah, ojo kumaha atuh da bieu teh ojo teh naha atuh ditah budak mah encus nyieun KTP. Oh, gratis teh mana teh mah ongkos keur bayar. Ongkos wajar lah. Wajar. Ongkosan anu gede-gede teuing. Mun 500.000 mah tuh wajar eta Kenapa mah. karek 100.000? Aya teh bae. bae heula Oh, ieu. mentang Kan bae nganu jadi masalah kuring ya jadi lieur. Naon? Keur kahareupna ieu ngadenge cenah ieu. Parkir rek digratiskeun. Kabayang dina otak kuring, dina sirah kuring, tukang parkir kabeh bakal leungiteun mata pencaharian. Eta teh bener. Heeh. Jadi bingung ka kuringna ge. Cicing heula mata ki eta karek beja. Eta teh gawe eta karek bupati alus, lain digratiskeun. Lain. Lain. Jadi sakur urang Sumedang aya istilah parkir gratis. Keur urang Sumedang. Keur urang Sumedang. Anu letter jet. Letter jet eta mobil. Kapan berai gratis teh? Nu parkir moal mayar kan. Urang ge mah maya teh pasar kali poe. Jadi kieu engke teh karep pamarentah kahareup alus. Alus. Jadi eta teh engke teh kahareupna ieu. Padahal ayeuna ge geus percobaan ngan teuing zona belah mana lah. Wadah mah. Jadi engke teh urang teh lamun mayar pajak motor atau mobil STNK bareng ejeng mayar parkir. Setahun. Setahun. Bener dan tapi halus eta. Tapi aya duitna. Ku pamarentah. Hah? Ku pamarentah daerah Aya tukang parkir? digaji. Lain digaji. Dibere berenang. Aya gaji mah da cukup bener kana UMR nya. Heeh. Namun ieu mah aya kompensasi lah. Aya upah lah istilah mah ya istilah mah gaji-gaji keneh meureun. gajinya. Kan gedena diatur jadi engke teh meureunnan ieu kahareupna. Jadi kana pamarentah mah supaya kieu ye urang teh parkir teh hiji meureunnan tukang parkir kadata. Kaduana urang teh kudu riweuh lah daripada urang enak 2.000 los di dia 2.000 ge mah los reos. Bener deh. Sebenarnya kieu. Heueuh nya ieu mah pengalaman nya. Contohna ieu rek ka apotek ieu nya. Rek meuli obat. Gidi. Meuli obat ieu. Eueuh obatna teh. Bener. Begitu kalau teh mayar parkir. Maya. Nyanya. Kudu dibayar sih. Obatna teu meunang. Iya. Ini deui ka bala ditu.
tungtung teh aku Parkir. parkir. Tapi lamun dibenahi ku pemerintah, Heeh. hade Bener. tukang parkir bakal kaayomi penghasilanana atuh masyarakat Sumedang teu kudu ripuh. Nya. Meureun aya aturan deui ka dituna teh kumaha mun ku letter E, letter D, letter A, letter B. Nah eta mah teu kaasup kana aturan anu diurang. Meureunna gitu dapat. Meureun nya. Oh. Jadi leuwih hadena urang ye kudu ngadatangkeun narasumber ka dieu. Tapung sinawaos teh di dieu Den. Jadi walung obrolan Sunda. Bener. Anu boga makna, Anu boga makna. mere penerangan sakumpul masyarakat. Pamiarsa Usaha. urang. Kudu hakna nerangkeun ari urang mah dicantang tuh hakna lamun salah bisi teu ngarti Den. Iya benar. Bisi Kuring oge salahnya. pan karek ceuk beja eta Tuh. teh. Ceuk Urang beja. oge maca dinu warta we kitu. Heeh. Ayeuna teh gede eta teh. Heeh. Ayeuna wae cenah anu ngamimitian teh ditargetkeun tahun ieu teh penghasilan tinu parkir teh 10 miliar. Tuh. Karena ini Gede eta teh. Kita nolak yang ngabet atuh. Kan teuing urang oge teuing parkir di belah mana sabab pan parkir teh kade aya parkir nu kadata ding sok dibajual. Jukir. Jukir juru parkir. parkir. Aya oge pan parkir anu disebut teh lah. Liar we lah nya. Ah liar gitu loh di mana gitu nya eta kaasup teh pan beun sabenerna mah ya kurang sapuk parkirnya kadang-kadang pan aya parkir anu kumaha anu parkir teu kurang sopan gini. Komo di kota-kota batur mah cenah aya beja parkir teu mere teh geuning diruksak mobil teh tah di urang mah kaharepeng insyaallah. Jadi alus ya teh kahiji beunang disiplin mayar parkir. Kaduana Langsung ngait kena pajak. kalau pajak asup duit ka negara. Daerah mah tukang parkir pan sampai setor sabaraha tengah arti ka mana. Buat tingkah mana nya. Nah, jadi jenderal ge kapan sok sakapeng sok parkir Sok kuring teh. Da di harapan di mana ya toko gede. Inilah kieu we lah Den nya ieu. Tadi masalah KTP oge nya. Terus tadina kana parkir KBG geus diatur ku pemerintah. Geus geunah da sebenarnya. Pasti ngeunakeun kan urang can nyaho. Can nyaho. Itu ka mana arahanana? Berarti kudu aya juru penerang nu nerangkeun ka masyarakat. Berarti engke mah ieu masalah aya kan silap teh teh. Sila sidakep. Sila. Kapan we nyauna sila teh sila kieu. Sila mancoknya lah. ngajak sere. Jadi merenang urang kudu engke mah urang ogan. Tah. Naon ogan? Onang Ngajakeun onang hadieu. Bakal goblok. Urang ogan. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kesana Bapak Haji Ahmad Kusnadi. Urang kade sakalian. Program naon wae. Sabab naon ieu? Anu beja. Anyar keneh ngobrol panggih. Jeung asa aja urang teh ngobrol jeung para pejabat. Oh, puguh we atuh. Oh cenah ngakeun wae. Kan balik can mere ongkos ka mari teh. Hah? Kapan besok sok mere. Jadi Pak Ahmad teh kami teh nu kieu hesuk cenah ka masyarakat teh ayeuna mah cenah baheula mah anu kawin teu dicatet ku KUA ini. Lain kawin siri, kawin bener. Katlahna mah kawin siri, padahal teh salah euy. Apa siri teh rahasia. Ngomong kawin siri tapi batu nyanaheun. Atuh lagi salah rahasia. Kawin di bawah tangan lah. Teu kacatet di KUA. Tah pan pun boga budak teh baheula mah teu bisa nyeun akte kelahiran teh. Ukur ASI we. Nerangkeun yen misalkan Maman Jenderal anak seorang ibu, bapana. Ayeuna bisa. Ayeuna itu aya bapana bari aya catatan di hadapna bahwa pernikahannya tidak tercatat di KUA atau di catatan sipil. Catatan sipil. Nah, eta teh bisa dijieunkeun. Kan aya syarat pernyataan bahwa bener saya teh geus kawin. Saksi nya pan bisi kumpul mun ing teh. Kabah. Gitu. Kabah. Kene. Jadi gitu dennya bener tah. Jadi urang teh kudu ahlina. Jadi hiji mangsa mah meureunnan insyaallah teh ogan teh urang sumpingkeun ka dieu Bapak Ahmad Kusnadi. Sugan mah loba program anyar anu kudu dikanyahokeun ku masyarakat. Eta nu kaduana misalkan teu sempet ya Bapak Ahmad untuk menjadi kepala dinas nya. Loba acarana ka itu ka dieu atuh. Aya bidang-bidang, aya ngasina, aya urusanana. Ya gitu. Alhamdulillah. Ya mending jeung nu masalah rewot. Gari di kitu kumaha? Mana ya tinggal di kieu? Di mana Ibu? Tiga nu di udag-udag sanekala. Cari. Naon itu di mana itu? Panjangkeun saya nyai. Ibu di palingnya Ibu. Tuh. Ibu di palingnya. Neo itu. Hah? Neo. Seneu naon atuh di? Sugan aya ka dieu. Seneu teh saha?
Eta budak mangkus. Mancus, masih berencus. Tadi ditanya KTP. Budak mang Aya encus Pak. tadi. Aduh ampun eta budak-budak di pilarian. Nah, udah kunaon atuh? Ampun teh itu kumaha budak Naon teh? gitu, Ibu? Itu budak mang encus eta mah bade mang ngelereskeun serat-serat maling. Hah? Kanggo kakak ngau teh pernah atuh da 3 bulan teu aya Alah. kabar, teu aya cerita nu. Tah. Pusing ya ka ibu. Haji gitu. Nya. Kabdi. Kabdi kan tadi nama tidak nya. Ya. Terus rek ngajukeun kredit. Bae digentos ieu teh dirobih, da ayeuna mah nganggur. Nya. Dirobih gitu nya. Kakakna. KTP-na. Oh. Kan KTP cenah ayeuna mah tiasa digentos. Oh, Tiasa gitu. dirobih. Nya. Ya, Kang, ya? Fotona nanaona gitu. Tah, bae digentos ayeuna. Kasa. Digentos potona gitu. Sanes, digentos pekerjaanana. Oh, identitas yang ayeuna. Anu asalna naon? Asalna pegawai swasta. Oh, asal pegawai swasta. Musim kieu. Digawe jadi turut istri. Nah, gitu dah. Arek dagang. Oh, dagang. Cuma dia jadi turut istri. Muntang tulung ka saha? Kasih niu tah budak si Mangcu. Sabaraha lila eta? Ya geus 2 bulan setengah. Aduh, mah. tuh tadi kan dia. Ibu 3 bulan. Teh heula ye, sakanyaho kuring nya neo teh da tukang itu atuh. Tukang Naon? Preman mah Astagfirullah. Da bapana kan preman atuh. Berarti teu baleg teh budak mang encus teh. Oh, kena eta mata Teu kaget baleg Kela. budak teh. Kela. Ulah ka sode, ulah ka sud. Berarti bener Buat dikatakan apaan janjina mah ngan 3-4 poe. Heeh, 2 poe. Dibere ongkos teh. Nya pugu. Sami di pasihan. Sabaraha? Ih, dengan ka 300 yang kena ge eta mah. 100.000. Aduh. Ya mah 100 Tapi can tadi anggeus. minta 500 karek 100. Ah, siapa tuh? Ulah tah ieu, ulah ka sudon kela santai heula. Buat teuing naon kana teh? Manehna teh meureun kamari-kamari mah KTP mah blanko sok eueuh. Bisi, tapi perlu deh. Tapi eta teh heubeuh-heubeuh teuing mah. Ye. Tama kieu nya den cek. Apaan tetangga oge. Anu henteu kasih niu geus jadi. Tuh. Geus aya. Loba tur mah deui. Heeh, datang. KTP-na. Aduh, nya eta mata kage ye. Jadi urang teh nguruskeun teh kudu kanu bener. Urus apa? Ya, itu kan. Daripada ngantri itunya. Kaditu ka dieu gitu ngurus. Ya mata kage kitu. Kenapa ini mah Aya kieu? anu dae. Hiji mangsa mah tadi teh nya. Balik ka hareup itu. Pak Asmas Gus Nadina sih urang atrapi sawe bisa nyolangkeun di onang lah. Supaya lu Nah, jelasnya. atuh urang keur pendidikan ke masyarakat jika urang ulah percaya program mah bener Para program datang ke desa oge atuh urang desana oge cingar. Oh iya sih babalak dibeleguk teh. Apaan? Ya, apaan dewek teh gaweuh kieu oge warawuh. Dar nita batur. Nya eta mah si niuna we atuh teu kira-kira deui atunya mun ceuk urang mah atuh. Heeh, nya teh kumaha. Salam. Iya geuningan. Iya. Iya. Aduh, kabeneran. Tadi dia. Kali. Dia. Sok. Sok yuk. Kela. Isti mana bieu? Di warung sabelah didinya. Kela rek nanya ieu. Ari ieu ka saya sih kayaknya nguruskeun naon ya ka dieu? Bu Haji eta mah. Nguruskeun naon? Bu Haji basa eta nguruskeun naon Bu Haji? Ini pada nambah serat kali, kang KTP, kang kakak. Nah, Atos masihan. ari ieu? KTP status pekerjaan. Ari ieu? Jadi Tadi Dia kan naik duit Tadi. tadi balik mah. Ya Saha. itu batur ngararomo aja buka duit sakit kitu nama. Nah, Apaan tenang eta mah cil cek abi ge tenang. Penting 2 poe 3 poe. Ari ieu geuning geus 3 bulan kumaha? Ibu, Ka ibu pan. 3 Sabaraha? bulan. Pan abi ge 2 poe 3 poe ka ibu. Nya, Terus 3 bulan. 3 bulan. cing. Ari ujang ngabenerkeunana dikamanakeun. Dikasih bapakeun. Saha? Mang Cus. Astagfirullahaladzim. Wah di tenan hanapeun kasur ku Mang Encus mah. Pan bapak lagi gering nyebot teuing. Iya. Mata kage urang oknum. Oknum ya. Kayak idenya wani-wani rek ngurus. Cakep nih, wani-wani rek nguruskeun teh nyaon teu? Naon? Jujutana jalan-jalanna nyaon teu? Nya nyaho eta mah berkas. Ai di dieu mah
Didikan kasih bapak. Nyaho jangan teh nyamung ieu mah. Ya, akan teh butuh. Ieu mah ya aduh jujutanana itu jadi kitu ya Kada teh. kieu. Ari abdi mah aya si ibu butuh. Nya ku abdi di tulungan, Bu sok ka dieu. Sok asal aja hayang jadi mah 2 poe 3 poe. Tapi teh jadi wae geuning. Kapan ku abdi dibikin kasih bapak? Jadi ka Mang Encus atunya aya Mang Encus gini mah teh bisa tuh. Jang matak teh ge ulah wawanianannya. Ulah wawanian ieu teh itu malah teu dulu ujang kabeh. Ayeuna ujang ayeuna mere duit kan anu 500, anu 300. Ieu sabaraha ka ujang. Bari jeung eta teh jadi fitnah ka pamarentah. Majarkeun weh KTP teh mayar. Mayarkeun weh nguruskeun itu teh mayar. Kan ari ngongkosan ka wajar lah ari ukur ngongkos mah wajar. Pada ge wajar ngongkosan 100.000, ibu 500. Si bapak ieu 500. Nya itu mah teu wajar atuh jang bari jeung teu aya hasilna. Apa eta mah jang ongkos. Ongkos abdi ti dieu, ti bumi ibu, ti bumi si bapak ieu. Ongkos ka bumi tah. Diakeurkeun Pak ieu, aya rek nyeun ieu tah geuneun. Ka bapak? Heeh. Ka Pancus. Ari Pancus bajabat naon? Apa cenah cek si bapak, bapak bisa sagala wabuh jeung itu ieu nya abi oge. Anakna dibejaan, "Hon mun anu kieu." Bawa weh. Ah, ieu. Tah eta. Geus weh, pendidikannya ke urang. Utamana urang ulah nepikeun kakak, aya katipu mah kabodo. Kabodo nya aja mah kabodo. Deui. Jadi nguruskeun teh kudu hakna, kudu ka ahlina. Ahlina. Ujang ulah wani-wani rek nguruskeun lamun urang teu nyaho jalurna. Ayeuna si bapak nyaho batur nu nyahona lain ujang. Bajeng si bapak ge can tang tu nyaho. Jadi urang mah kudu kanu hakna. Lamun ka desa datang we ka desa tuh da desa ge bakal ngarti. Kumaha jeung ka mana losna. Jeung dipepeujeuh ka urang desa deui nya. Cing bener ngalaksanakeun tugasna. Ulah ditumpuk-tumpuk aya KTP nyeun hiji engke we geus rada loba. Ulah hiji anterkeun da mudah rek melalui HP di bel bisa. Arek di non lempang atau di jugjug, di ingking bisa. Peupeujeuh jang kade. Ulah wawanianan kitu jadi mitnah ta ka pamarentah eta teh. Cek si bapak, panjang si bapak tak enak cenah keur usum anu ieu cenah anu baru tuh KTP hararese. Kakak Tah, KTP cenah kakak baru hararese urang hararese. Sok urang neangan duit teh tidinya cenah. Nu akhirna kan neangan duit ieu. Lain ngabantu pamarentah, lain ngabantu masyarakat ujang. Teu meunang kitu tah. Teu meunang nya Pak. Teu meunang eta teh. Ujang kade kudu tempat balikeun deui eta duit temun boga. Lamun teu nya urang didokeun ku ayahna. Dabongan urang geus katipu. Dan ayeuna mah kieu we sakae deui ieu. Ieu waosnya. Warung obrolan Sunda. Ieu teh ajangan pikeun penerangan ka masyarakat. Nya Eta Ti pamarentah. ti pamarentah. Naik di dinas pendidikan, di dinas lain sok ka dieu. Supaya ulah aya nu kabobodo model kieu. Gitu. Jadi Ari kan abdi dia mah teu urang bodoh mah karena di dieu perluna edukasi, perluna penyampaian teh. Nah, kan kuring teh apa? Buat yang si bapak lagi, apa ting henteu ngan bejakeunna kitu mun si bapak ge teh apa? Mantakan kudu aya nu jelaskeun. Sosialisasi meureun ari saya kan hidupnya di jalan. Hirup mun kikituan. Intinya bener. Lamun kitu mah geus urang datang ka ditu. Hiji meureun datang teh urang teh ka disduknya. Ka disduk nerangkeun kumaha masalah nyeun KTP, kumaha nyeun kakak ku zaman kiwari. Anu kadua urang minta penerangan deui masalah parkir. Ulah neupikeun timbul suudon. di dinas perhubungan. Ka dinas perhubungan Parkir. Pura kuring oge boga parkir. Ah, bejana pan cenah rek digratiskeun atuh mana pencarian urang ka mana? Ya urang kumaha rek mere. Dahar kumaha Ayeuna mah ngarokok kieu kumaha. geus tong loba heula urang mah can buku boleh hideungna, can nyaho kajina kanana. Anu paling penting mah pan urang teh ieu mah boga program anu gawe bareng jeung SMTP waos anu obrolan Sunda. Nah haja ieu urang teh saludul ka dieu. Ieu teh keur naon? Hiji ajang hiburan. Dua ajangkeun media pendidikan. Media sosialisasi. Tadi dieu promosi jeung promosi aya UMKM tek bage. Keur besok da ieu mah urang keur kan anu paling penting kumaha cara informasi bener nepina ka masyarakat. Ulah jiga bieu. Tah gitu. Ieu pan akhirna
aya nu dirugikeun lah tong ngomong dan dirugikeun sarua jelema butuh ngomong ku zaman pandemi kieu nya Lah kuring malah ini pu minta ongkos. heeh bener Oh, ngadi gawean hanteu. Ada tadi gawe. nu penting mah tama. nu penting mah ieu mah dirugikeun we nu paling penting urang teh urang ngabantuan masyarakat pasti urang babarengan ngarojog ayeuna pamarentah boga karep teh hayang ningkatkeun kesejahteraan masyarakat Sumedang parkir gratis lain harga gratis dibayar tiap tahun supaya tukang parkir tercapai da insyaallah digaji geus kada mah Piraku Piraku. di buruhan. KTP sabarna mah KTP teh teu riweuh dalamun urang nyieun tahun kamari mah kuring oge ye nyieun KTP isukna teh diantarkeun ku pos Tuh. kantor pos teh nepi ka imah KTP teh da urang ge hayang ngaganti KTP tilu statusna tilu kawin hayang jadi duda tapi teu bisa Kita mah teh bisa. Eh. Jadi intina kieu deh nya. bener Jadi urang ye kudu waspada. waspada Kudu ka mana urang minta tulung, Nya. nya. Kudu ka mana urang datang. bener Sabab naon? Dirugikeun pamarentah. nya Pan aya ka masyarakat mahal cenah KTP teh geuning. Kan gitu. padahal gratis Padahal gratis. heeh Nebikeun ka kuring berat 500.000, bari jeung 3 bulan can turun-turun. Gitu. Tah. Jadi ulah nebikeun ka urang ka bodoh ku oknum. oknum Ku oknum anu bakal mitnah ka pamarentah. bener Tapi orang kudu taat patuh ka pamarentah. pamarentah Taku hal ulil sakitu, amri ulil amri ulil amri. Ulil amri. Taku hal sakitu tadi teh sim kuring merdi ka para inohong-inohong pamerintahan di Kabupaten Sumedang. Yuk urang sasarangan di waos. Di waos. Kumaha sangkan urang bisa nepikeun penerangan ka masyarakat.